Misteri geuning ayeuna jeung Mimi dina carita Sunda Serem Jumat wage pangsaning dedemit jurig hawarna ge tara Jumat Kliwon wae tapi Jumat wage oge maranehannana sok kaluar adenya tong ngadengikeun sosoranganan jeung tong hilap ke subscribe-na maraneh apal ke aya carita-carita anu anyar deui dina carita serem Jumat wage beujeut ade omat tong ngadengikeun sosoranganan sabab bisi aya nu maturan Ngaran kuring Anwar. Kuring sok dilandi si kempes. Sabab cenah mah kuring teh baheulana keur budak rada jail lamun aya sapedah batur teh nu nongkrong nu nangkring ku kuring teh sok dikempesan. Jadi we dilandi si kempes. Lemur kuring katalahna panututan Jalan Paseh Kota Tasikmalaya. Ayeuna kuring ngarek nyaritakeun hiji pangalaman atawa kajadian anu matak pikasieun. Pangalaman ieu atawa kajadian ieu kajadianana aya kana sababaraha taun ka tukang. Tapi masih keneh inget dina pikiran kuring. Nya ari pacagapan mah kuring teh lamun beurang mah kuring teh sok digawe di pabrik senal. Lumayan we aya keur bakal sapopoe mah, keur jajan, keur ngarokok, keur barang dahar mah. Ngan lamun manggih peuting kuring ge nya kitu we biasa ari anak muda mah geuning sok nongkrong gigitaran jeung batur jeung barudak sisi jalan. Kabeneran harita malam Jumaah beres salat Isya kuring langsung muru ka hareup kanu biasa tempat tongkrongan nyaeta kuring lamun nongkrong teh di salah sahiji warung nu aya di lembur kuring. Ngaranna warung Cewewet. Da nu boga warung teh ngaranna nya Cewewet. Kasampak barudak geus araya keur gari gitaran. Pes. Di mana tuh? Gancang ka dieu urang gitaran. Rang nyanyi pes. Babaturan kuring aya nu nanya. Siap, request lah. Iwan plus ah. Siap pes, hayu. Nya kuring ge langsung we gabung ngariung jeung barudak gigitaran. Teu karasa waktu nyarelek. Ditinggali ka warung teh jam 6:30. Nya sakitu mah beurang keneh we. Sabot kuring keur gigitaran, kuring ngalieu ka belah kenca. Dina pengkolan deket jembatan kaciri ku kuring aya awewe anu keur ngajanteng tapi make baju serba beureum
Terus we disidik-sidik ku kuring teh. Sahanya eta awewe teh asa terkenal. Nda rasaan kuring mah di lemur jeung sasage karena tapi ieu disidik-sidik eta awewe nya asa terkenal, asa sigalain orang lemur. Sabot kuring keur nyanyian bari jeung nyidik-nyidik eta awewe. Nah ujug-ujug awewe teh gugupai ngagupayan. Cigeureun heula gitaranana lain itu sahanya awewe nu ngajanteng di pelebah jembatan dina pengkolan. Nya pesta apal sahanya sigalain orang dia. Ku urang ge tadi disidik-sidik asa teu wawuh gitu awewe teh. Kabeh barudak ngareret ka eta awewe. Si urang sampeurkeun atuh ya. Hayu atuh. Urang sampeurkeun we. Kuring jeung barudak kabeh jeung we nangtung. Sabot kuring nangtung. Nah, si awewe teh ongko gugupai tapi bari ngaleos. Tapi masih kena gugupai. Nah, kuring jadi penasaran. Nya ku kuring disusul disampeurkeun. Ari pas kuring nepi ka jembatan. Nah, di pelong teh si awewe teh eta teh jauh. Nah, anehnya awewe teh gancang-gancang teuing leumpangna teh. Lain geus jauh deui. Heeh nya. Mani asa tereh leumpangna awewe teh. Heuh. Aneh ieu mah. Si eta awewe ngarandeg deui. Terus melong deui ka kuring. Ka sararea. Tekung silila si awewe eta gugupai deui. Nya kuring ge jeung barudak kabeh panasaran deui. Disampeurkeun deui ku kuring teh. Sabot kuring keur leumpang nya manehanana oge ngaleos deui, tapi ngaleosna mengkol ka sawah. Nya kuring ge buru-buru we nyusul. Pas kuring geus tepi kanu tadi manehanana ngarandeg eureun, ari ditingali teh si awewe eta teh geus jauh deui wae. Geus aya di tengah sawah. Bari jeung si awewe eta teh terus we gugupai. Panasaran harita kuring jeung barudak terus we nuturkeun nyampeurkeun manehanana, nyampeurkeun eta awewe. Ngan sabot ku kuring keur disampeurkeun si eta awewe teh ngaleos deui. Ngaleosna teh ayeuna mah lumpatna teh ka lahan anu loba rungkun, nu loba tatangkalan. Lamun ti beurang mah eta lahan teh anu sagewok. Ari kunu macul mah pasok dipake istirahat. Da didinya ge aya sasaungan. Paragi balotram, paragi dalahar ari istirahat lohor anu garawe di sawah. Tah si awewe eta teh nu make baju beureum lumpatna teh kadinya leumpangna teh.
geus aya dina rerungkunan hanapeun tangkal gede. Randeg di eureun si awewe teh. Nya kuring ge terus we. Erek tadina mah arek disampeurkeun ku kuring teh. Ngan kuring ge asa ngarandeg deui. Da dipikir-pikir saha nya eta teh. Bari ujung lamun ti peuting mah tempat eta teh nya kitu we asa pikasieun. Kuring akhirna mah ngarandeg eureun. Bari sabarana mah geus teu pati jauh teuing jeung eta awewe teh. Pep, sampeurkeun ulahnya. Geus non teh. Kela di dieu heula we, tingalikeun heula. Cek si Apep teh babaturan kuring. Sabot ku urang keur ditingalikeun manehanana gugupai deui. Tapi ayeuna mah gugupaina teh bari nyikikik. Katamah di ngapung ngalayang kana pelebah dadahanan eta tangkal kaya nu gede teh ya. Bari terus cicikikikan. Pep, lain jelema eta mah tapi kunti. Kuring jeung barudak kabeh tinggorowok bari ujung lalumpatan balik deui muru ka jalan. Geus tepi jembatan teh kuring areureun bari has-heshos bakating ku capek lumpat. Tapi keanehan teh acan eureun pas kuring geus tepi ka jembatan, di gigireun jembatan teh katingali aya soang anu eukeur puputeran. Nah, itu teh soang teh puputeran kitunya. Kuring nanya ka babaturan. Cek babaturan kuring teh. Lain. Pes. Cenah mah lamun aya soang nu keur puputeran eta ge sarua kunti. Geus sidikna kuring ngabalecir di lalumpatan muru ka warung. Sakitu geuningan carita anu dipedal ku Incun ini teh. Oke, ku Incun ini carita hidup, pengalaman hidup teh bakal dicaritakeun deui. Jeung penting mah ade subscribe na. Soalnya ke bakal loba carita-carita leuwih rame.